Yo, neangan duit mah zaman ayeuna mah gampang. Nu teu gampang mah neangan jelema anu tepat waktu mayar hutang. What? Bener teu? Baledageun. Montongan nilai hirup aing goreng. Ajaran maneh jadi diri aing. Mampu teu maneh hirup cigah aing. Baledageun. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang menangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adengkeun urang ku maneh, geus mah banting harga, di diskon, jabani gratis ongkir. Angere sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Baledageun. Ngaranna ge nu hitungan, beres 100.000 sapoe. Mulai ti isuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui kudu mahi selama 24 jam. Hayang dilayani, hayang disembah. Naon wae kahayang kudu dituruti. Giliran pamajikan aya kahayang dihare-harekeun teu didengit. Komo lamun disinggung tentang kurang narasiko. Nyebutkeun mah teu ngahargaan, jeung teu mensyukuri. Itu ieu cincin ninggalaki nu egois mah. Baledageun. Dengekeun ontohon. Awewe mah di dunia eueuh anu goreng patut. Kami oge gareulis. Ngan tergantung duitna. Lamun maneh ieu hayang awewe anu milih anu geulis, kudu boga duit. Ari ayeuna ieu selera saluhur langit, ari duit teu boga. Ari bobok kanu geulis, giliran nu geulis butuh modal nyebutkeun matre. Lain awewe nu matre, tapi maneh anu kere. Baledageun. Lamun mung dihina batur, ulah sok ngahina batur. Lamun mung digogoreng ku batur, ulah sok ngagogoreng batur. Ieu mah ngagogoreng resep, ngahina resep, giliran digorengkeun balik teu narima. Apa batur ge sarua mumul, sia teh dikitu-kitu ku maneh. Maneh oge sarua mumul dikitu-kitu ku batur. Lain baledageun. Nah hanya awewe zaman ayeuna mah lamun boga masalah teh teu gampang stres. Atunya heueuh. Da awewe zaman ayeuna mah stres teh dijieun status. Lieur ku pagawean dijieun status. Loba bayareun ka Bank Emok update status. Bahkan eudeuh ka ondangan, eudeuh ulin, jalan-jalan, nah naon ge update status. Ka modal-modal update status. Bener teh. Baledageun. Awewe zaman ayeuna lamun geus bisa ngarah duit sorangan, sombongna ka bina-bina. Dengekeun. Lamun awewe teu bisa ngarah duit, teu boga harta jeung banda, bakal dihina, bakal disepelekeun ku lalaki anu hirupna ngarasa paling bener. Bener teh. Baledageun. Para salaki. Urang dengan bejaannya. Kunaon itu pamajikan-pamajikan nu aya dina sinetron Indosiar, gareulis, salabar, ngomongna lemah lembut, entokos pamajikan anu di imah. Da maneh nama di balaya. Beda jeung pamajikan sorangan. Matak lamun hayang boga pamajikan ciga dina sinetron Indosiar, bayar. Make duit cing loba. Bayar. Baledageun. Dengekeun ontohon. Ceuk saha randa barang bekas. Yeuh, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Baledageun. Yeuh, hirup mah teu jauh cigah postingan. Sedikit nu menyukai, loba nu mengomentari, pangloba-lobana mah anu kepo. Tah, cigah tetangga urang caritana menta pertemanan, tempo geus dikonfirmasi. Lain nge-like ngomen jeung nge-share mah. Ngadon kepo hungkul. Baledageun. Pamajikan mah hebat. Dibere duit sapoe 50.000, bisa dipake balanja, bisa dipake dahar ku sakeluarga. Bari jeung eta teh mikir-mikir heula. Da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros, tukang meakeun duit. Coba lalaki beli rokok sabungkus 35.000, acan kopi sapoe opat 10.000, acan nongkrong-nongkrong jeung babaturanna meuli bensin, tapi manehna teu ngarasa boros. Mitos atau fakta? Bener teu? Baledageun. Goreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate, sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunahna. Ingat, roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsa, wah isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, wah isuk pageto mah bakal balangsa. Omat,
urah init bari nyiduh besi sia engke labuh aya pangabutuh paladageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang, keselnya ningali aing tenang. Ye aing nu dipikiran ku sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Anda paladageun. Dengekeun Asia Besti. Di lembur aing mah eukeur usum. Jelema ngalalit. What? Komo lamun aya bangkriling. Ngadak-ngadak ieu. Boga ajian halimunan. Paur. Baladageun. Meuli kentang kaci parai, boga hutang gelaba layar. Meuli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Meuli lontong kageria, hirup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan. Mun boga duit bayar sametan. Ari ngahina batur pintar, tapi bodoh kana ngaca. What? Ngaca heula samemeh ngahina batur. Ulah sampai leuwih goreng ti jelema anu dihina kumaneh. Baladageun. Aya roda ditanjakan, katingangku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kokol. Teu butuh soteh, keur maneh hirup senang, jeung keur maneh hirup sehat. Make jeung ngomong, teu butuh kudulur. Heeh, teu butuh soteh, keur maneh hirup senang, jeung keur maneh hirup sehat. Coba bere maneh gering ripuk, teu bisa nanaon. Saha anu diteang? Dulur. Saha anu digerowan? Dulur. Matak hirup ulah sok sombong, di mana maneh keur hirup senang jeung keur hirup sehat. Da jelema mah moal salilana hirup senang jeung hirup sehat. Bener teu? Baladageun. Nu penting mah teu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Ye dengekeun ku sia nya, keun bae aing goreng sungut ge. Nu penting mah teu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Henteu kaos sia nya goreng beungeut, nya goreng hate. Moal sia sakalian. Sarua-sarua pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarua keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna, ulah saing kapake. Da angger sakumaha maneh kana pagawean hakikat ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh peunang naon? Peunang cangkeh. Baladageun. Ditagih ka imah ge loba kaleungit. Hoi. Heueuh maneh. Bayar hutang. Ari nginjeumna remen, ari ditagih sia mah pura-pura sakit. Malahan mah ditagih ka imah ge loba kaleungit. Bayar oi. Baladageun. Majikan ditah ngirit, ari manehanana tukang ngahambur-hambur duit. Umur geus kolot, ari resep main slot. Di ka pamajikan ditah ngirit, ari manehanana tukang ngahambur-hambur duit. Indung maneh mah boros, teu bisa ngatur. Pamajikan mah dibere duit 100.000, mahi salarea. Coba ieu menjadi salaki, dipake depo 300.000, tempo eleh dihakan dedemi. Baladageun. Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek keur naon cek? Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh nginjem duit. Bener teu? Baladageun.